Pami cep gojin kumaha cobi pangyaskeun. Aduh kulan yang aceng cep gojin atau cep gojin mah ieu mah seleb. Ararisin kieu di komen ku seleb. Ieu mah nya seleb nya suhu nya senior atuh ieu mah. Ararisin kedah ngias nami na bilih lepat ya aceng. Tapi orang cobian we nya da ieu mah ngadares niat oge jeung aceng kitu. Cep gojin punten atuh paralun ieu mah manawian leresnya. Gojin kedah asa kantosnya. Nguping kelima gojin teh mun telepat mah eta teh isim fa'il tina segi segatna mah. Nyeta isim fa'il tina kecapil mah di goja yagju gozwan wa guzuwan wa magjan pahwa gojin hartina anu perang. Gitu cenah jadi cep gojin teh artina teh anu perang. Anu merangan kana hawa nafsuna. Mengerikan. Jihad bisa bilillah akbar anu gede teh merangan kana hawa nafsu gitu sanesnya cep gojin. Mengerikan kieu mamang. Aduh ararisin. Talamun dikias mah gojin teh pamita lepat gitu ieu ge nya urang cobian kieu ieu di sadana teh pahuwa gojin pahuma gojiani pahum gojuna wahum guzatun wahum guzan gitu ya aceng. Jadi karena jama taksir gitu tak bahwa gojin mah dijamakeun teh ieu mah ngadares we ja acengnya sanes nyawa dan paralun. Aduh arerisin kieu ku Mang Cep Gojin teh lah. Salam di santri limbangannya Mang Cep Gojin. Hatur nuhun tos ngomen cing sehat di mana wae ayana, cing jembar hatena, cing jembar rezekina, oge cing bokanang. Salam di santri limbangan. Wa in tajid aiban pasudal khalala jallala di laiba fi wa la mangawilujeng.